Rekap di Dewa Gusti Prabu dipayun nampi kana pangbagia salira alayan nyangakeun sembah pangabaktus kunyu panjenengan nuhun kawuh Gusti mintarsa muga sadatiasa nampi nuhun rayi nuhun kali perkawis tansah diajeng ajeng epik resana naon ieu teh Gusti Prabu tansah diajeng ajeng ujung hingga kapunut marganing tenaga larapati kasangakeun khusus kangge salira umum kangge inagara amarta nuhun hampura sekali di kapenggerannya istesawios kahareup atuh kahareup bisi kaujana dadang esor kinya tansah ada jeung-ajeng aya pikeun saeunaon lagi silingi di kebon mangga rasaurkeun gerawak cabalaka ulah dinding kelir kenang siloka bejer beasa terabasna Raka Prabu kieu cobi saperkara akang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyosan kana pangangkit malan kekapinu oge sakalian akang salaku raja di negara Narapati di negeri rek sakaligus merek layang pangajen kaki patih oge kakang rayi sepak terjang banting tulang ngeyek dayeuh ngolah negara ieu amarta malah kapandang numutkeun laporan pertanggungan jawabna wireh negara amarta di tahun ka tahun di bulan ka bulan teh aya progresna aya onjoyna tibatan tahun anu kaliwat aya pesatna kulanya tak ieu teh terlepas dina rupaha gawe anu rancage gawe babarengan mun ceuk bahasa teh mah bahasa agama mah berjamaah laras timbalan lawe lantas malang-malang putung istuning teu pagirang-girang tampian paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab pada samiuk timbalan tak malah manar ieu penghargaan atawa layang pangajen teh sing jadi titincakan anjeun kahareup duaan kakurung akal sangkan leuwih ronjat tina rupaha widang kagiatan anu sakirana aya patula patali jeung rahayat jeung nagara destokeun Raka Prabu destokeun kaula sabab urang dipercaya cicing di tengah masyarakat istuning jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya ti kidul syakidul ti wetan syawetan ti kaler syakaler kabehanana kudu cumpon naon rupaha pangabutuh rahaya leres da geuning najan buuk sarwa hideungna ai karep jeung kahayang pan beda-beda tapi lamun nyokol kana pangabutuh pasti ieu satujuan pasti samaksud jeung sakahayang di antara teh nyaeta kahayang masyarakat beuteung seubeung imah pageuh ngeunah nyanding sokomo duit weuteut eta kulanya laras timbalan nya kan tenang tak urang salaku fasilitator jeung mediator nyaeta sagancangna kudu ngayakeun lengkah anu konkret anu proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan nagara anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih religius berbasis timbalan sabab lamun kitu urang disebutna surup kapatutna mun teu kitu sabab naon ngudag kana awak
milik kana diri Nyarungsung wujud. nyalungsung kana wujud yen urang teh wujud diu awak buta diri terahing rasaksi Beres. sedangkan kecapala sipahna buta ai buta teh poek Duh, geuning poek nyaman. poek nya poek maksudna hideung lain juga si ucu Sanes. Sanes. lain hideung kulitna tapi hideung teh lain hideung tapi poek poek kumaha poek pikiran Duh, poek. poek hate cekapna poek pikiran poek hate Duh. sedangkan lamun poek pikiran urang teh teu boga ilmu Nya. lamun poek hate urang teu boga iman Tah, ieu ulah. leres sabab ilmu jeung iman eta manfaat jeung luar biasa kudu urang mibandana naon sababna sabab ai ilmu ngancik dina otak Eta. Beres. mun otak geus kaancikan ku ilmu urang bakal pinter di mana urang pinter urang bakal enteng usahana loba hasilna ngan cing inget bakal gede dosana dupipangna gede dosana sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh Nya. oh kitu tanu matak ieu ilmu ame jadi manfaat barengan ku iman ari iman ngancikna tina Hati. ati mun ati geus kaancikan ku iman urang bakal bener di mana bener urang bakal enteng ibadahna loba pahalana numawi ilmu jeung iman nyaeta kudu babarengan ameh naon ameh ngahindarkeun tina hawa nafsu ai hawa nafsu ngancikna tina akal jeung elingan lamun akal jeung elingan urang geus kaancikan ku hawa nafsu urang bakal salah di mana salah urang bakal enteng cilakana loba salahna loba dosana ya timalan kontenan tah lamun urang jadi gunung pangauban sagarana hamba rahayat sindekna jadi ais pangampi lamun urang wujud buta ulah dibarengan jeung poek hate jeung poek pikiran Ulah angkeup hate. Nya. leres Nya. sabab rasa kamanusiaan rasa kamanunggalan teh sarua Sami. cinekna urang teh aya rasa anu sarua Teh. urang jeung batur urang kaula jeung anjeun kaula jeung rahaya naon anu rasa-rasana naon lir ibarat tangkal teureub jeung kleuwih mungguh eueuh bedana ngan aya beda jeung beda deui tapi aya anu sarwana Cobi. lir ibarat akang dahar uyah rasana asin kumaha lamun ayi no dahar uyah rasana kumaha nya asin pati sami asin sarua berat Sami berkawis eta. dahar gula amis maneh amis tuh Daya hasil pula. sarasa Nya. timalan Tenya. hartina teh manunggal ya kan tenan tah batur oge sarua Sami. ngayakeun kawijakan itu ieu kudu dibarengan ku hate sangkan kaituna nembus kana rasa nu sajatina manusia sabab ieu nagara Duh. mun dibulak-balik kata-katana nagara naraga jeung ragana Tah. saacan urang ngudag kana nagara ngudag heula kana ragana Tah cobi ulah. ragana urang heula kudu kumaha Oh. kumaha kudu bener heula Kudu singar heula kulanya. sabab lamun ragana urang geus bener luyu jeung katangtuan hukum agama jeung dari gama mangkehing bakal ngawujud nagara anu baldatun thayyibatun warubun gopur nu dipenta ku rahayat subur makmur makmur dina keadilan adil dina kamakmuran waduh Tugeni. leres Eta. lerasnya timbalan tanu matak akang beuki dieu beuki ngagalakeun kana rupa hal program-program jeung kawijakan anu sasatna teh nyaeta pikeun kapentingan balarea Duh, keur umum kulanya. sabab era kecap karuhun baheula
kumaha kula. sabab lamun jadi pamimpin mun kaur karuhun baheula pamimpin kudu boga 3 faktor diantawisna hiji pamimpin kudu bisa ngapung Ya, kedua pamimpin kudu bisa napak sancang katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi dupi hartosna apan sidik urang mah bangsa denawa bangsa jin ai nerus bumi mah bisa kabeh oge napak sancang lelempanganna cai mah bisa ngan teu bisa teh ngapung hungkul bergerak ke pesawat lain eta sanes. tapi naon ngudag kana peso bedah urang Sunda peso bedah teh mun ceuk bahasa legegna mah metodologi barat mah pan boga kuantitatif kualitatif tak urang Sunda mah boga panca es silip sindir sastra sasmita simul siloka aing ngapung di dieu pamimpin teh kudu boga cita-cita anu luhur kahayang anu ngawang-ngawang anu ieu teh ngaberatkeun kepentingan negara jeung bangsa hiji nya hartina sifatna umum eta teh nya dupi kedua kudu bisa napak sancang dupi hartos napak sancang ai napak sancang teh lain lelempangan dina luhureun cai tapi napak sancang teh nyaeta kudu napak di sakabeh golongan cinekna pamimpin kudu bisa napak di sakabeh golongan A golongan B golongan C nayan panginditan tina golongan mana tapi lamun geus jadi pamimpin culkeun baju golongan culkeun baju kulawarga itu ieu culkeun sasatna diri dibaktikeun ka negeri awak disebakeun ka negara hatina teh geus diwakafkeun hartina sejak kumaula cinekna jadi babu masyarakat eta terbujang dupi katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi teh nyaeta neuleman kana eusi-eusi hate masyarakat ta ieu dina mangsa neuleman kana hate masyarakat anu sakitu lobana tangtuna urang teh dipake ieu awak ti isuk jedur nepi ka sore jeder pikeun kepentingan rahayat hartina urang teh sangkan bisa neuleman kana hate rahayat kudu daek nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan papai pakampungan sukruk pakampungan papai padesaan diuner gulanya eta nu matak dina mangsa blusukan ulah ukur keur kampanye wungkul ulah carahayang wungkul dina mangsa blusukan ulah ukur keur neang sora wungkul dina mangsa urang geus jadi kudu leuwih deukeut ka rahayat sabab teh saeutik pamimpin anu sakitu saeutik pamimpin anu model kitu tempo keur aya hayangna datang ka rahayat aya geus jadi kadang-kadang hese diomong poho aya keur daek WA dibagikeun nomor HP-na aya geus jadi diganti nomor HP ya benar kitu bulan laras timbalan nya pan loba anu kitu secara memeh jadi daek apruk-aprukan ka unggal kampung secara memeh terjadi daek aprak-aprakan ka pedesaan baligo pagede-gede daek leledokan didinya pan murulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi hampura kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat Allah kaingetan jadi palian paras ya timbalan tanu kitu teh dorakan nuntut terus tunjuk kitu teh siga weh engke jaga pasti bakal beunghar bakal pinu diijabah
Imah gedong diijabah pamajikan gelis diijabah tapi sing inget eta teh sasatna teh panyungkun ti pangeran istijron seolah-olah eta teh beunghar di dunya pangsangsarana di akhirat. Akhirat malaran. Amit-amitnya waduh berat kuning jadi pemimpin teh berat. Ya. Timbalan nu matak sok saban reret kakenca kakatuhu pentingkeun naon rupaha kahayang masyarakat pangabutuh rahaya. Era urang teh keur mawujud kieu awak buta kelakuan miuni buta apa era. Komo lamun tea leuheung keneh urang buta tapi laku lampah buta rada pantes. Tapi bayangkeun kumaneh lamun wujud manusia laku lampah buta. Eta leuwih bahaya mah. Leuwih rusak eta. Rek teu bahaya kumaha? Apan mulia manusia. Makhluk nu mulia. Mungguh pangeran mah pangmulyana. Tapi lamun laku lampah miuni buta, laku lampah miuni sato, mangka eta manusia pangdoraka-dorakana jeung pangdosa-dosana. Waduh, amit. Numatak teh oge. Bararain teuing. Ya, timalan. Numatak aing dina mangsa baheula kong kalingkong. Nyaeta jeung nagara Astina. Wireh maneh sing inget Mintara Syah. Da sidik urang mah wangsa jin hirup beda jeung manusia. Manusia mah paling tarik 100 tahun umurna. Eta oge bari bengkung. Lolobana. Tapi urang mah ribuan tahun. Nya. Yen kaula teh nyaeta jeung luluhurna Santanu Dewa Raja Astina baheula. Patulah patali janji nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung amar nu katemong ku manusia mah nyata leuweung geledegan. Leuweung sanget angker kulana. Malah dina mangsa luhur Santanu Dewa nepi ka ayeuna nyaeta nyebarkeun isu yen ulah wani-wani daek asup nyata ka leuweung geledegan leuweung wana merta nyata nagara Amarta ieu. Sabab ieu leuweung sanget leuweung gonggong simagonggong. Ngahaja dijieun kitu teh politik. Eta pikeun ngajaga kelestarian alam kahiji, kaduana teh nyata pikeun ngajaga katengtreman bangsa urang wangsa jin. Arah teu gagiridik kulana. Timalan. Ditambahan we ku para badega anu ngajaga di benteng-benteng luar nyaeta pikeun nyingsieunan masyarakat ngaliwatan lamun teh tong bujeng manusia dalah manuk di tatangga leuweung lamun teh ngaliwat ka ieu patempatan baris ngurang sapada harita nya ta eta teh ngahaja dijieun politik jeung mitos kitu sangkan kajaga ieu leuweung da manusia mah beda atuh dimitoskeun dipanyingsieunakeun itu ieu tetap lestari. Tempo leuweung dijaga, kadang-kadang beak leuweungna. Malah rusak nu aya. Loba pager makan tanaman. Ya, timbalan. Waduh, leres. Kitu marukana teh oge. Timbalan. Tah, nu matak yuk urang babarengan. Urang samiuk sapilulungan. Lain dumeh akang salaku raja, lain ngerasa pangkawasana. Da akang oge kawengku ku hukum jeung aturan. Tempo mah akang salah elingan ku anjeun leuwih ti salah leuwih ti ngalakonan salah ngaliwatan hukum keun bae pidana oge teu jadi masalah. Timbalan lir pedra saweg imbal wacana sapraptanepun aya patugas anu sejak laporan ka ieu patempatan wireh netelakeun di leuweung alas wana merta teh keur aya kajan tenan ati duga-duga nyata trik pangindra jala atanapi juru mata-mata ti leuweung amar kakasih kalamaruta
Sampurasun Gusti saha pangapunten kaula juru talungdi Kri si Maruta si Maruta teh lainna di wates nagara cicingna tapi no atuh geuning ka dieu manehna tuh kakalan luka sigala atlet kesang kitu Bari ngos-ngosan. rupi nama pada laporan kaulanun wayahna piwarang kitu para badega Kula. dia terlingi ka juru talungtik negara kala marutas perang sumping ke penempatan kula kesok mintar sah kaulanun wayahna ka tukang diukna kaulanun wayahna diukna ka tukang tapi no kon mangga sadaya-daya nuhun rekantun koyo Gusti Pati nuhun punten kapengkeran mangga aya naon ieu lan enon duh punten Gusti ulah wakar disentak abdi kekebegan ieu bisi dengar kalungeun kulan Aisyah laat leet kitu kesah mangih kejadian naon aduh Gusti sarebu ulah janten benuh salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengeting salira ku anjeun ngeran jangan dulu marah-marah jangan dulu beremosi margi ieu ngageber keneh jantung simpuring Ada sepor jantung. abi mah tremor rewas muhun gara-gara lambung ger nya saperkawis kaula sejak laporan di wates nagara kumaha Gusti benteng Paliti Wetan didongkaran ku manusia lu benteng negara belah wetan timbalan Gusti beak alah CF leuweung hancur dugi ka 100 hektarna Depak di bulan. geuning kejadian teh kitu depino Gusti malih kaula teh parantos ngobrol sareng para badega anu ngajaga di wates ieu teh aya serangan ti bangsa manusia di bangsa manusia depino malihan ti kulon di wetan ti kidul ti kaler mawa pasukan mah henteu sosoranganan ngan ieu mah jelema-jelemana teh nu hiji majangkung gede sembada anu ngaruksak leuweung dugi ka hektaran ratus hektar Kitu kulan. disebatna ge hayam turunul Gusti hayam turunul Hayam le. ngebrut terus teliren-liren seueur didupak tangkal anu sakitu jaranggotanana teh nyaeta laruksak kumanehna sia hop sikrap turna dewa hop sikrap turna dewa yang ngalaga ya satengah ing keraton nagara giri lusi lan paingan giri gunung cacing paingan tersangka serbuk seberang nyamuk nah lain ditewak kumaha seueur pasukan anu mati Seueur nu korban bulan. manehna sakti mandraguna nah urang bangsa urang katenjo ku manehna nyaeta henteu ngan anu ieu hayam turun teh parantos aya korban ku manehna saha uninga Bandung Bandawasa anu boga patamanan Paliti Wetan anu sok nyungcirikan batu manehna teh anu sok nyungcirikan batu
nya anu sasatna teh cenah bejana teh pamajikanana. Batu teh. Oh, Eta mah hiji marada ebel. Sakitu ku abdi disokrokeun SPG oge. Hari-hari anggerewe ngagalentoran batu. Hanas wabdi ngamanggil SPG bejo. Wabdi teh make rok mini nih. Abdi teh anu pada recet gitu ya. dalam undingang dia abdi mah disingsatkeun ku abdi. Ai manehna mah melong teh melong kosong tetep we kana batu. Nangkeupna teh. Tetepna teh kana batu we. Nama. Tapi najan bari jeung ebel kitu oge. Sakti mandraguna lir munding rarakitan kuda papasangan. Saktina luar biasa nandingan gajah sawidak tanagana. Ya, eleh Gusti eleh dipaehan. Oh. Tukuningan. Terus aya korban. Berarti eta di daerah Jodipati munggul pawenang. Edan gangang lan bejaan sisa pujaga timbalan. Aya deui di Madukara, daerah Madukara oge. Aya kejadian itu ieu di Sawo Jajar, di Bumi Tawu. Atuh eta mah si sapu angin jeung si dandun wacana. Geuning eta. Hayam turunul kene. Ai eta mah sanes hayam turunul. Nanging eta mah jigana anu aya patula patalina jeung hayam turunul. Jadi kedah kumaha Gusti pikeun ngungkulanana. Aduh. Mintarsa kaulanun wayana sia ini ka daerah Madukara. Permanakeun ku sampean timbalan dupi kaula tambah gangang ulanun keprakeun pasukan. Ketrukeun oge bejakeun ka si dandun wacana. Adipati sapu angin, adipati sapu jagat oge sajumlah para simpatisan kaula. Tetapi nu dama nyata pikeun sumebar di tiap-tiap kampungan, di tiap-tiap padesaan bisi aya sajabat eta. Atuh ngabantuan pasukan eta jelema teh henteu wani we sakitu mah. Ludeung ge sakitu mah. Nya aya oge nyaeta anu aya caket tapel wates. Nyaeta bad kai patempatan tapi teu ngayakeun tindakan. Can ngayakeun tindakan sumuhun da kasep-kasep jelema teh. Jika Kang JJ Kang JJ Bapak Bupati Bandung Barat anu kasepna teu beda ti dalang nya anu dalang mah teu aya bewokan nya tralekeun make wak doyok Kumisna nyeripit. tapi ngayakeun tindakan teu acan teh Kacan. sareng eta teh jelema teh cicingna teh jeung jelema genut-genut Gusti. Anu rada buhut. Jelema genut-genut beungeutna bodas. Awakna. Awakna buci treu hideung. Di tapel wates puserdaya. Can ngayakeun tindakan tapi kedah dipaluru. Gangang timbalan. Wayahna sia. Sae mah. Arsa, kaulanun bejakeun ka si sabu jagat. Eta hayam turunul. Tewak. Nyata hese Gusti bejakeun ka si sabu jagat. Lehong. Ganeng serot. Ieu. Purwa di haturan ligi. Salenting bawaning angin klepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar. Anu pingna ti curut talungtikna gara kalamaruta. Leres di ieu nagara Amarta di palih wetan ieu tempat teh nyaeta aya benteng anu kadongkaran benteng anu dihancurkeun. Benteng anu dihancurkeun ieu. Loh. Nah, benteng bisa rusak. Aya oknum deui lain. Ieu datangna ti bangsa manusia. Bangsa demit. Oh, bangsa manusia? Ya. Uluh umur-umuran manusia hanyat ka dieu. Bangsa wong make jeung unggah ka leuweung amer.
kakaraeun tah Tara-tara. nya naha apaleun manehna teh bisa ningali bangsa urang bangsa gaib ai ningali mah cenah mah henteu atuh naha nyata beureun kapanang kumanehna mah tangkal eta teh Nya. padahal malulu benteng negara yo Haji. Siate. Oneng atuh. Cieta. Jangan gitu, nanti marah. Ulah. Nganing maneh teh diingsreukeun ku aing geura. Nah. Iwati abdi we nu teh carekeun mah. Nya. Sia mah dicarekeun sia mah pika hariwangeun. Kawatireun. Heeh. Ngadengekeun mah cilik kadudungan, belum mah sia aing paut pae. Nya. Meuni kitu ih kababaraya teh. Tah. Ieu teh anu kabejakeun hayam turunul. Sabab ieu jelema teh sakti mandraguna. Gambarkeun ku maneh bangsa urang wae nyaeta ngaruksak katangkalan hese lamun teu make alat. Ieu mah kuleungeun. Pirang ulah. Ye. Saku ahe. Nya. Sorangan belah kuetan. Ngan ieu teh saurang. Ai saurang aya deui cenah daerah Sawajajar. Di daerah Bumirtawu. Di daerah Madukara oge cenah di tapal wates Kraton Indraprasa aya. Aya oge aya. Aya. Atuh geuning geus tengah-tengahnya eta. Wah, penyerangan yeuh. Nya. Disebut penyerangan da geuning teu moal pasukan. Disebut penyerangan da teu mawa pakarang. Atuh naha nepi ka diantep urang, nepi ka eueuh harga duri Gusti, tah kumaha teh oge. Rek ngayakeun tindakan teh ayeuna. Wah, ayeuna. Dina bangsa nu Siap Gusti. Kaula rek miang kan daerah Jodipati, ka daerah Munggul Pawenang. Bade sumpi ka Kang Awan lain cenah. sanes atuh. Nya bilih bade kitu urang anteur ka parakan syahat ku abdi. Nya urang tepungkeun jeung tepak kendang Abah Edi. Eta. Nya nya eta rek ngabeorakeun ka jagat sangkan bisa nyang kalah atawa newak eta hayam turunul. Kaula geus mawa calongcong wajah. Watakna ieu calongcong wajah teh saha jelema sakti mandraguna, lieur ibaratna pilih tanding sudah lawan yakin watakna bakal leuleus. Bakal ngarupuyu. Oda lebetna teh aya jiga ieu geuning Gusti. Ya naon tah? Naon geuning eta teh? Bius. Ya bius. Ius mana? Bius dan ius teh. Ius mah tukang desa. Nya. Lain bapana si Santi. Gitu. Oh gitu ya. Tah sabagian ti maneh nyumput di larunggun. Cicing nyaeta di tapal wates di daerah Indraprahasa. Nya. Cenah mah 2 urang tapi cangaikeun tindakan. 2 urang cangaikeun tindakan bener. Anu kakasihna teh ting naon da cenah mah 2 urang teh hiji mah kasep ngalempereng kuning. Siga Dewa Kamajaya ya gua Kang Jeje. Rupi nama. Tah hiji deui mah nyaeta aki-aki bucir hideung begeutna bodas. Nya. Moal kitu Bapak Asep Ismail Takuman atawa Bapak Najib. Tapi da teu kitu. Najib atuh kitu. Ah, pakades wangun sari meureun janggotna hungkul ketinggal hideung. Nya. Da ieu mah awakna hideung, jeung awakna ieu. Belum. Oh, Saha atunya? Eta mah kecap yo. Nah, sia teh jelema ieu mah. jauh-jauh kana kecap.
Dumeh kecap hideung meureun. Aya ge nu siga Tah, sabagian ti manehnya. Ulah waka ngadeukeutan sahinga eta jelema can ngakeun tindakan. Upami eta jelema ngakeun tindakan wajib dicarak ku kaula. Oh siap. Pokona komando ti kaula jagaan eta jelema bisa ngakeun tindakan bijaan kaula. Oh jadi saudara bade angkat rek ini teulah ka daerah Munggul hauna. Dupit Dewi Gusti Mintarsah rek miang ka daerah Madukara. Oh ka Madukara. Ya. Di mana Madukara teh yo? Di mana Madukara teh? Kalere di Setiabudi. Deket Darut Tauhid. Ya. Keker kalau. Nya. Deket Abah Ujang Suhaya gitu ya. Nya. Teu caket ka dinya mah angan. Itu. Eta saha? Manajer. Oh. Giri Rasa eta. Nya.